Ah, Naon? kan ieu trek bulan puasanya. Terus Sok bener pesen cangkaleng, cangkaleng kalapa Gampang. deui. kalapa. Heeh. Coba kalapa mah tuh di mah. Wah. Ngawas di orang mah tuh kalapa mah bi. Cangkaleng apa gitu nah. Enak. Ih, itu kan bisnis trek bulan puasa. Sok bener pesen cangkaleng, kalapa. Gampang kalapa cangkaleng mah, tapi eta panon duit aku kana sirah. Mama, saruana jeung dirinya. Nah, Teu nyepeda halaeun we atuh eta sirahna. Make jeneng diteuneuh dirinya atuh sirah teh. aing kudu di mana nyimpen atuh. Ya dihanap atuh ular goleng Ulah, kayaknya. Bibi deui saruana atuh. Bisa kitu di. Gampang bi cangkaleng mah gampang cangkaleng mah. Di dia mah tong make jadi jeung beban pikiran yang bibi mah nya. Heeh. Heeh. Loba cangkaleng mah rerang di dia mah. Nya lah. Bibi saruana juga nu badami kitu kumaha eta. Henteu emang Bibi bisnis. pesan cangkaleng ke Kang CS. Nah, iso ca bibi kana masak mama aku naon eta ya kitu. Udah kos cangkaleng sirahna. Astagfirullahaladzim. Nah, bisa serian ini serikan. Tom, sorry. Sorry Berani oge. gitu. Ya, batur teh arek bisnis. Didinya entong make jeung halangan. Lain bisnis dinya moyok sirah, dinya mah lain bisnis. Anu Badami moyok tadi. sirah. Nah, Beda. Di mana salahna? asal di mana? Pirage anjir ngomongkeun cangkaleng. Jeung kalapa butik Eta panona di dinya kan kana sirah urang atuh dinya mah. heupan panon mah di dieu. Piraku arek dina tuur panon Nya. atuh. Kumaha ieu teh? Henteu ngobrolna ulah kana sirah atuh panona eta ngobrol patongong-tongong ka ditu. Meureun jiga nu pasea. Ayo Nya. mah sok lieur. Ieu mah paham ya, lamun misalkan orang ngobrol jeung si bibi. Patongong-tongong disangkana pasea anjir kudu Lu sebenarnya ka emak kuing masuk. Ka emak bebeja sok si bibi sama anak gitu. ulah atuh, Si bibi ulah. CS gitu. henteu. Ngoyok sirah mama gitu. Kumaha kita gitu gitu. Budak pisan. Atuh ulah. Bejakeun ka emak pokona mah. Terus orang kumaha lamun teu dibere pantok ku emak. Pokona bejakeun ka emak. Hampura. Si bibi jeung CS pokona bejakeun ka emak. Ngung teu narima emak. Kumaha tuh bi? Anjir. Ah, minta kasih aja ya Pantoma tenang we. Mbak ieu. Tapi anjir. Perkio maju cerdas we ai. Lain Mang Aceng ayeuna kesibukan naon Mang? Usaha? Minangka nama CS. Mang Aceng teh belian kadu ngaborongan gini CS. Oh, ngeborongan tina tangkal langsung. Nya CS. Atuh ayeuna mah keur usum keur marema meureunan nya. Marema nama CS. Ngan poe ieu mah euy can meunang pisan CS can meunang borongan. Oh, tah loba atuh tah. Loba tuh di bapak. Boga bi ebah eta. Loba satangkal mileubet pokona mah. Arek. Arek sugaan eta yang sabaraha cenah bi ebah. 500.000 ge bae cenah. Ah, murah. Murah CS sakitu mah CS. Oh. Sok atuh datangan ka itu. Nah bisa murah gitu bi kumaha eta? Enggak disanggapan daek teu. Dieu. Bisa ngapan cenah. Disanggapan bi. Heeh. Lamun di Heden bi eta bi bisa kurang bi hargana bi. Kurang 750 sok lah bae cenah cek bapak oge. Nya atuh bi. Ieu. Anu Ieu. eta be anu di Heden bi Aceng malah anu murah. Nya kan dibejakeun. Kieu tah anjir nya. Nu rempag jeung nu ngagiclek dihijikeun. Urug alam dunia teh tah. Nya atuh bi ayo cuang ka bapana bi. Ayo. Cuang dinegosiasi. Anjir negoy cenah. Bubar ka itu anjing. Yeur ngabandungan lagi. Mang, ayo tuh Mang, Ayo ke mana? Ayo aja. kamari amang geus janji arek ngajak aja mandi bola. Oh, heueuh, poho hayu. Ayo. Ayo. Ngiluan atuh di dieu mandi bola. Ngilu di dinya. Heeh. Ya ayo. Tapi kira nyokot anu heula euy. Nyokot anu ka imah. Mandi bola nyokot anu heula. Lain kuna naon. Urang penting ka situ sekalian adus di ditu. Please mah. Atuh moal saha adusna oge mah nya adus di mandi bola kira ieu ampun teuing. Odong-odong kumaha odong-odong aya teh odong-odong. Naik odong-odong sekalian atuh. Anu gambar Putri Duyung nih.
budak anjir ieu. Ampun teuing. Terjadi kajai. Hoream anjir mau anu kieu mah. Ngerakeun kabayang di ditu. Uramat dengar kita tetangga dedinya berarti. Tetangga nu mana itu? Nu beungeut na hejo ning. Toing, anjir aing teh boga tetangga hulak. Hideung atuh hideung. Oh, si Badawi. Heueuh. Kumaha deui? Kan urang teh tos meuli udud heueuh di warung. Di jalan teh paamprok di manehna sarua leumpang. Terus Sudah meureun tetangga mah kenal merenya. Atuh saling ketrok-ketrok sirah atuh di jalan teh dah kenal. tuh gelut atuh sih teh, ketrok-ketrok sirah mah. Punten. Astagfirullah. Kumaha dimaksudna? Tak ka dieu jalan tah. Lega. Geus punten ieu gerajul. Banyak ah. Kumaha deh? Heeh, misi ka pincak letahna oge geus punten mah bae. Tas si gejol anjir sapanjang kumaha atuh bingung jeung ticak letah sagala. Udah bulldog meureun aing amai letahna. Pantes sih anu jadi bulldog. Seruana. Ai bebe rek ka mana atuh ieu teh rusuhan? Ka warung meuli gas ngagoreng tempe beak geragasna. Meuli gas. Heeh. Gas kosongna mana nih itu dibawa? Di imah berat. Kewe dieurihkeun di ditu. Tah make resepnya datang ka imah pindahkeun deui. Anjing. Nya kumaha bibi we. Jig buru bisa kaburu gede hujanna tah. Sok. Hati jalan. Nya da es goyobod anjir dieurihkeun. Parah anjing aing. Tadi bibi berang ti mana deh? Urang ka imah bibi eueuh. Tos di desa tos nguruskeun dosi mili domba. Dosi mili keneh wae. Domisili bi domisili. Ya benerkeun geura. Do mi si li hijikeun dosi limi. anjing leuwih parah. Semua bisa dibenerkeun meureun ieu mah. Terus kumaha beres? Lah, bibi geuleuh ka pagawe desana. Kumaha deh? Kurunyus. Purunyus? Heueuh. Kumaha emang? Nanyakeun jenis kelamin sagala geura pira kuku diporosotkeun calana bibi. Edan pan. Bibi anu edan mah bibi. Nya wajar atuh bi nanyakeun jenis kelamin meureunna domba anak eta jenis kelaminna naon lain jenis kelamin bibi meureun. Ampun bari naon ge jeung teu kudu diporosotkeun nanyakeun jenis kelamin mah aduh aing mah. Rieut aing ngobrol jeung bibi aing ieu. Cuaca siga kieu teh ieu Ini bari teh kana gering aing mah. Heeh, bibi sapuputing mirisan geram miripu. Punya. Heeh. Rang puting harudang sia euy teh cager-cager. Ti boga teh obat teh eta. Mun da kitu. Lah bibi mah tara diobat naekan. Make naon atuh? Nu radiator caina mobil ge alus tiis. Air coolant? Heeh. Pihunya euy. Motor ge tres tiis gitu. Aya keneh teh menta abi. Aya jeung cokot di imah. Doah ya. Sugahnya tres tiis awak kayak kitu mah.